Waduh, pujaan hatiku tuh. Lagi ngapain dia di sawah ya? Ini saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku. Tetap jadi hati mah jadi hati ya kabogoh direbut batur teh itu kita turun di leuweung kieu tapi ieu teh waduh pujaan hatiku tuh lagi ngapain dia di sawah ya? Ini saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku. Hah. Tapi kudu make musik kieu ame mesra kumaha caranya? Aduh, ya teh asa teuseun kieu nya ngamen teh. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tukang ngamen datang. Berarti mengungkapkan perasaan ini tepat sekali. Karena pujaan hatiku. Mantap, bukan mantap. Woi, wagiru ka dieu. Wah, naon ya? Giru. Si kabur eueuh ye pujaan hati. Wah, ieu mah jawab meureunnan. Beneran dinya biasa orang tadi luak liuk teh nu mau pacul wae ayeuna mah gitar urang teh pengungkapan perasaan kapujaan hatiku sendiri laku pokoknya mah kami menyentuh perasaan anak pakai gitar ada sing alus. Oke, siapa nah? Ada nada sing alus. Iya, kalau perasaan teh ya gitu itu hayang beunang sendiri patah hati si aja ayeuna mah kudu beunang. Siap. Tuh, suara cair. Inaheun lah pasti lah. Nya, siap. Siap. Sip. Hilah. Kamana nya Kang Wawan teh ditunggu-tunggu teh lami. Heula teuing karesa. Kang Wawan. Kang Wawan. Oh, Kang Wawanku. Nggak ada datang. Hai, Sarsi Cinderellaku. Kau pemberi harapan palsu. Hai, tunggu dulu Sarsi. Mau apa kau? Gigi ada yang palsu, emas ada yang palsu, tapi janji dan niatku tidak akan pernah palsu, Sarsi. Gombal kamu mah. Dengarkanlah Sarsi, curahan hatiku. Beli tinta ke Jakarta. Jangan lupa lewat Tangerang beli lilin. Bukankah kau cinta sama AA? Kenapa sekarang kau jalan sama orang lain? Oh, Cinderellaku. Oh, Cinderellaku, dengarkanlah perasaanku. Ke Jakarta beli tinta. Lewat Tangerang beli lilin. Kenapa dulu bilang cinta sama AA? Ternyata kini jalan dengan orang lain. Oh, Cinderellaku. Upacara bendera hari Senin. Tidak lupa menghentikan cipta. Sudahlah, jangan dipikirin karena aku tidak cinta. Jangan begitu, oh Cinderellaku. Kecik ini beli sepatu. Ambil satu warnanya biru. Tidakkah kau ingat pujaan hatiku ketika kau bilang I love you? Sebelum tidur, bersalah doa. Jangan lupa menggosok gigi. Sudahlah, lupakan yang lalu. Gak usah dipikirin. Pasang jebakan, tertangkap tikus. Jebakan satu, tikusnya dua. Oh Cinderellaku, kenapa kau ingin sekali putus? Apakah karena ada orang yang ketiga?
terang sekali. Indah berseri menyinari bumi. Ku katakan terus terang, aku ingin sendiri. Gagal diwai. Merayu pujaan hatiku us bebeakan gagah. Us urang nyanyi galau aya na geus dah. Dinginnya angin saat ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Gagah, boro-boro jang mayar didinya lah, hati kita uang kene nganyuk. Isukan mun panggil dibayar. Mah bener. Nyisar sih, mani rusuhan mereka mana tuh teh? Tuh, yang mah diganggu wae tanu. MHP wae. Saha? Harapan pasuk teuing atuh sebel. Boga ieu teh Kang Wawan. Kang Wawan teh ya? Udah gue atuh. Kesebelan. Sasi duwi ka kitunya. Sebel. Usul biar anak yo me. Kau tak mengerti apa yang kurasakan. Gimana dik? Beneran, kepanggil jeung ente urang ditolak we cinta ais 2 kali. Usaha. Besar sih. Anu tadi jebrik meureun. Papangi jeung saya. Umpat ya tadi kali dipanginya. Heeh. Jebrik anu sebel kikituan ka saya sugan teh ka saya sebal teh. Bagus, urang geus bunuh diri. Kabeneran ente mawa tamang tah, nginjem lah tambangnya. Aduh. Geus bulon. Kade euy, ulah hila teuing maneh euy. Ek nyangcang eme urang gilu. Nginjemnya. Heeh, jong. Ulah hila teuing kade tambangna tah. Yang tadi heula. Bunuh diri nungguna di mana? Aya tang anu nyagak Deket warung teh ngopi heula sama Jongjon. Oh, ayo mah. Si puas we lah meme bunuh diri mangan. Ulah ayo lagi ruwet. Yuk nginjemnya kayak dipulangkeun. Cokotna amun ngagantung cokotnya. Oh lah kieu cokot euy. Aing rupa-rupanya jelema gara-gara cinta. Bunuh diri ayeuna malah, tapi di mananya? Di dia. Di dieu. Cok yang bunuh diri mah. Anjir, bersejarah ieu mah. Bunuh diri dina tangkal peuteui selong. Pok engakeun. Kieu nya. Abul burit. Enggak. Abul burit. Ai. Oh, Sarsi. Hidup tanpamu terasa hampa. Mendinganku bunuh diri saja. Heula, ari ieu kumaha dibayarna tadi? Ngamen. Aing rek ngagang bayaran mah. Rek ngagantung ngaganggu wae kieu. Oh, sok atuh. Wasiat dosa ka urang. Urang ge boga sawah. Jualeun. Yang mayar maneh kitu bejakeunnya. Ge itu ka ahli waris urang, sesana wakafkeun. Nya bejakeun. Heeh, jung kitunya balik heula urang arek bunuh diri lah. Geus acan ieu. Wah, ngaganggu wae. Geus ka ditu lah. Metere gitu ka ditu. Geus pangke bayar warisan urang di ditu. Dan cinta berharga saat ditinggal nyawa. Jadi tadi dikena tek mang diri aing hayang nya kok euy. Adi acan kene mana teh tambang ye dipake. Hah? Udah, ngaganggu wae. Biru. Lu kalau atuh macam bunuh diri.
Ayo ngadukung lah sok. Kilo ka burit. Ngadahar naon, Jen? Sok ngadahan gue kilo gula antung. Sok kilo. Tama dipakai. Tapi lapar. Bunuh diri lapar aja mah. Aduh, bunuh diri dia banyak. Sok kilo, tama dipakai ya. Ngenak ya. Daripada bunuh diri mah. Dipikir-pikir mah obat dagangannya di warung. Di rumah Ulah warung. pikir yang bekoek kayak bunuh diri mah. Mah jadi banyak. Oke, bang bisa gitu mah teh kumaha sih itu dia tuh. Di sabenerna mah bunuh diri teh dosa eta teh dosa anu bang gede-gede na euy. Sing sadar maneh teh. Dosa. Heeh. Geus kieu tuh gara-gara naon maneh teh bisa kieu ye. Oh, ditolak we awewe, Jen. Aing teh ditolak we awewe. Iri hate. Lah lalakina tuh. Awewe na meureun. Lalakina saku ku saya bang. Yo, oke. Kamu si Sarsi. Oh, Si Wawan. nek gampang masalah gitu mah ayeuna mah yo. Sing sadar kumaha carana lah supaya beunang si Sarsi teh. Berarti ulah jadi meureun. Lah, eta mah aya di hate ban. Benernya. Gak jadi. Lagi lu tamang ah. Kudu semangatnya. Me kabur nu aing meureun. Coba ayo dong aya bikang aya lem. Kon nek si Wawan mah kene ku saya dieukeun diberesan. Lung, Tatu. alhamdulillah. Teu jadi. Foksa geura balik kana mah. Teu jadi teh. Teu jadi. Ya bayo, tong bunuh diri lah mana lah. Bunuh diri mana teh. Bener-bener kayak darah kuenya. Me ya kabur-kabur. Oh, atuh nuhun Jen nya. Sok. Ayo. Menikahnya udah jadi. Udah sadar. Dengan istri mah.